Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung lawung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule basa Sunda. Dina ieu waktos insyaallah Kang Has seja neraskeun carios nyambung kalayan judul Panaur Cedak bagian kedua. Dina bagian kahiji dinten kamari dicarioskeun yen Wida ngemut-ngemut kajantenan anjeunna waktos camping anu ngabelaan ngabohong kanu jantan sepuhna. Anjeunna camping sareng beubeureuhna Rudi. Pon kitu deui rencangan Rudi nyandak bebenena sewang-sewangan. Kumaha careosna? Mangga urang dangukeun sasarengan. Di tempat camping di Gunung Manglayang, bangun geus beunang babadamian mawa tenda ge 3 diadegeun pahareup-hareup ngulrilingan durukan. Saniskara kadaharan geus ditataharkeun ti anggalna mayak hareupeun. Sedang ari diuk mah marisah duaan-duaan pageye-geye reujeng papacanganana sewang-sewangan. Sapeupeting ngorobrol gogonjakan bari ngariung durukan. Kituna teh leungeun Rudi mah teu eureun ngusapan tonggong Wida. Supados teu tiris teuing cenah bahasa Wida ngadilak ogo. Teu karasa peuting geus meh tepi ka punculutna. Mimitina mah Wida mugen diajak asup ka tenda ku Rudi teh. Nya oge bobogohan tapi manehna sadar yen can waktuna bisa sare bareng paduduaan. Tapi awahing ku dikeukehan mah bari nuliana ge geus pada ngampih kana tendana sewang-sewangan. Antukna Wida leah nuturkeun. Kunaon budak teh mah? Ti ayah mulang ngaring kebuai di kamar. Talek Pak Adang ka pamajikanana basa balik ti masjid satu tas salat isya. Pugu dicalukan tadi ge embung keluar. Hari iwang mamah mah.
Angluh buada bari panona neuteup kosong kana TV. Jabat ti balik kuliah ge teu katempo dadaharan. Aya naonnya? Pak Adang ngarahu laju diuk gigireun pamajikanana. Gap kana rokok diseungeut disuseup jero. Laju haseupna ditiupkeun satakerna bangun nu hayang micen katugenah na dadana. Eta teu cacarita pisan ka mama. Ogoh henteu ya. Matak mama hariwang ge. Calokan deui atuh. Bejakeun. Aya perlu kitu. Cek Pak Adang. Satu tas ngaregot kopi sesa magrib pikeun haseuman bahamna. Kenyot. Serbung. Haseup mulek hareupeun beungeutna. Can ge buadah cengkat kulutrak panto kamar wida muka. Atra panona beueus siga nu tas ceurik salila-lila. Pak Adang jeung buadah colohok hareugeun. Ayah jahat. Wida nyentak ka bapana. Panona nutup seukeut nembongkeun ka ceuceup. Aya naon arek Neng? Ujug-ujug nyentak ka aya. Tempas Pak Adang bari ngakesek kuntung rokok kana asbak. Di sagegereunana buadah ngembang kadu teu ngarti kana naon anu keur kajadian. Ayah nu salila ieu dihormat geuningan lalaki jahat. Gantawang Wida leungeun kenca ti papareket nyeupeng HP, leungeun katuhu tutunjuk ka bapana. Laju ngudupruk ceurik gagauran. Aya naon Neng? Buadah rawariwih nyamperkeun ngarangkul ka anakna. Mama geus dibohongan ku lalaki baragajul. Ceuk Wida setengah nyentak. Dengekeun ku mama. Laju Wida maca WA dina HP satakerna. Adang, inget keneh ka Irma. Aing anakna, anak haram maneh. Dina beuteung Wida ayeuna aya anak aing keur males katunggara indung baheula. Ngadenge kitu langgarak buadah kapiuhan. Cag baraya sakitu anu kapihatur. Carios nyambung panaur ceda bagian kedua. Geningan dina waktos camping teh Rudi hasil ngolok bebereuhna sangkan tiasa sapatemon. Ti kajantenan haritama antawis Wida sareng Rudi teu aya nanaon. Mung satu tas Wida panginten ngawartoskeun yen anjeunna tos kakandungan. Rudi ngawitan nembongkeun diri saha salaresna anjeunna teh. Wida anu nampi eta WA ti Rudi teu kinten kagetna. Geuningan jalma anu salami ieu dipika cintana teh teu leres-leres ka anjeunna, namung ukur naur ceda, ukur males ka nyeri ka Pak Adang. Naon tah anu kajantenan sareng saha ari Irma teh? Kange walarenana mangga antos wae
carios nyambung panaur seda bagian katilu. Mugia janten pangbeberah kana mana sadayana. Hatur nuhun kana perhatosanana, kalayan dipungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.